Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping di video abdi. Pasta abdi Resil Diza Sativa. Abdi ti kelas 8B MTS Yaspi Cantayan. Dinten ieu abdi bade nampilkeun ujian praktek ngeunaan sisindiran. Dina bahasa Sunda, sisindiran mangrupa salah sahiji karya sastra Sunda anu miboga cangkang jeung eusi serta biasana ngandung pesen atawa nasehat. Dina ieu video, abdi bade ngajelaskeun ngeunaan pengertian, struktur, jeung jenis-jenis sisindiran, serta masihan sababaraha conto. Nu kahiji, pengertian. Sisindiran nyaeta wangun puisi tradisional Sunda, sarupa jeung pantun Melayu anu diwangun ku cangkang atau sampiran jeung eusi. Biasana miboga rima nu sarua. Sisindiran ngagunakeun kecap sindiran pikeun nepikeun nasehat, kanyaah atau guyonan. Jenis utamana ngawengku, paparikan, rarakitan, jeung wawangsalan. Nu kadua, struktur sisindiran. Dina bahasa Sunda umumna kabagi dina dua bagian utama. Aya cangkang atau sampiran, aya pada lisan baris kahiji jeung kadua. Biasana eusina ngan saukur pengantar atawa gambaran umum. Teu langsung patali jeung maksud utama. Eusi aya di pada lisan katilu jeung kaopat. Ieu bagian nu ngandung maksud, amanat atawa pesan sebenarna. Ciri tambahan, biasana diwangun ku opat pada lisan, ngagunakeun purwakanti, rima atau suara tungtung sarua, cangkang jeung eusi biasana aya patalina dina suara rima lain dina harti. Nu kahiji, paparikan. Kecap kahiji dina cangkang teu diulang dina awal eusi. Nu kadua, rarakitan. Kecap dina awal larik cangkang diulang deui dina awal larik eusi. Nu katilu, wawangsalan. Diwangun ku dua larik. Larik kahiji mangrupa tatarucingan, sedangkeun jawabanna aya dina larik kadua. Contoh-contoh sisindiran. Nu kahiji aya sisindiran paparikan. Indit ka pasar meuli cau jeung kadu, ulah sok loba ngeluh, sing loba rasa syukur. Mugia naon anu abdi sampaikeun tiasa dipikaharti sareng mangpaat pikeun urang sadayana. Hatur nuhun parantos nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun nami abdi si Paulia, abdi ti kelas 8C. Dina waktos ieu abdi bade ngadama tugas ujian praktek basa Sunda. Dina seueurna pilihan abdi milih kakawihan. Naon ari kakawihan teh? Kakawihan nyaeta lalaguan Sunda anu bisa dihaleungkeun ku barudak leutik nalika keur ulin sarta kauger ku tempo jeung ketukan. Aya sawatara rupa lalaguan Sunda nyaeta anu disebut kawi, kakawihan, jeung tembang. Kakawihan jeung kawi mangrupa wangun puisi anu henteu kaiket ku aturan, sedangkeun tembang nyaeta wangun puisi anu kaiket ku aturan, nyaeta aturan pupuh. Ciri-ciri kawihan nyaeta nu kahiji, kakait jeung kaulinan. Nu kadua, wirahma bebas. Nu katilu, sumber secara lisan. Nu kaopat, anonim. Nu kalima, rumpak saja. Nu kagenep, eusi gembira. Contoh kakawihan. Contoh nu kahiji, hompimpa, hompila, hompimpa alayum gambreng ma ija make baju gombreng. Contoh nu kadua, cing cangkaling manuk cingklek cindeten blos kakolong bapa satar buleneng petani petani bolong. Contoh nu katilu nyaeta cing ciripit tulang bajing kacapit ku bulu pare seseukeutna joa padalang mawa wayang jek nong. Sakitu wae penjelasan ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta abdi Anwal Andrianti, abdi di kelas 8A, bumi abdi di Pasir Pogor Cicantayan.
dinten ayeuna abdi bade ngerjakeun tugas nu dipiwareng ku Bapak Haji Taufik Yusuf, nyaeta lagu Manuk Dadali. Mesat ngapur jauh di awang-awang, leber pendang-dangna bangun kayak karingrang, suku naramaos rejeng pamatuk nan ngeluh, ngapak tega bari hiberna tarik nguruh. Saha anu bisa nyusul kana tandangna, gandang jeung pertentang taya bandinganana, dipika gimbir dipika serep ku sasama, taya karempan kasieun leber wawanana. Manuk dadali manuk panggagahna, berlambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali kakanon carana, resep ngahiji rukun sakabena, hirup sauyunan para pahiri-hiri, cilipikanya ate Inggris bela pati. Manuk dadali ngandung siloka sinatria, keur sakumaha bangsa di negara Indonesia. Sakitu bae lagu ti abdi, kirang leuwihna mohon dihampura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, tepangkeun nami abdi Aditya Maulana Rizky ti kelas 8 C. Dina kesempatan ieu abdi bade ngalaksanakeun tugas ujian praktek bahasa Sunda nu dipiwareng ku Bapak Taufik Yusuf. Dina tugas ujian praktek bahasa Sunda ieu abdi bade nepikeun diantara anu judulna pentingna pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung ti payun, hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nontos maparin kanikmatan, kasihatan sareng kakiatan ka urang sadaya. Dugi ka urang tiasa kempel di ieu tempat dina raraga ujian praktek bahasa Sunda. Tehilap salawat sinareng salamna mugia salamina tercurah limpah ka junjungan arurang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap sareng rencangana, tehilap sareng kekeluargana anu dipika cinta ku abdi sadaya. Bapak Ibu guru panguji anu kusim kuring dipika hormat sarta rerencangan anu kusim kuring dipika cinta. Dina kesempatan ieu abdi bade ngajelaskeun pentingna pendidikan. Dina pendidikan zaman ayeuna loba jalmi nu ngalalawarakeun, ngaantepkeun sareng ngahinakeun, padahal ieu pendidikan penting jeung masa depan sareng suksesna arurang. Sakumaha ku urang kanyatakeun, pendidikan teh jambatan pikeun arurang ngahontal cita-cita. Tak aya jalmi anu tiasa sukses tanpa eta nu ngaranna usaha sareng milarian ilmu. Ku ayeuna pendidikan anu luhur, urang tiasa langkung nyang hareupan pasualan hirup sareng bisa jadi jalma anu mangpaat pikeun keluarga, nagara sareng agama. Kumargi kitu, hayu orang sasarangan langkung sumengatna deui dina milari ilmu, ulah gampang nyerah. Sabab ilmu teh harta nu moal tiasa dipaling ku batur sarta bakal nyarengan arurang dugi ka akhirat. Qadimul khidmat qoblal mahabbah, utamakan cita-cita sebelum cinta-cinta. Mung sakitu anu kapiatur, hapunten bilih aya basa anu kirang merenah atanapi kalepatan dina cariosan simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nami abdi Muhammad Dede Arfan, abdi ti kelas 9A.
Abdi bade ngadamel video tugas ujian praktek bahasa Sunda. Abdi bade nyarioskeun dongeng tentang lutung kasarung. Baheula di hiji karajaan ngaranna Pasir Batang, aya hiji raja nu bijaksana tur adil. Anjeunna gaduh 7 putri nu masing-masing bagerupa. Putri nu bungsu namina Purbasari, sedangkeun nu cikalna Purbararang. Sanaos Purbasari bungsu, hatena paling hade, lemah lembut jeung solehah. Kukituna raja teh geus janji yen tahta bakal dipaparinkeun ka Purbasari. Purbararang ngadenge hal eta jadi sirik. Hatena pinuh ku dengki hayang pisan jadi ratu. Tuluy manehna ngadu dombakeun ka Ramana. Rama, Purbasari teh boga penyakit budug, upami diteraskeun janten ratu, kerajaan urang bakal isin. Cenah bari bohong. Raja nu geus kolot gampang kapangaruhan, tanpa mariksa heula anjeunna ngabendu ka Purbasari. Purbasari nu teu boga dosa tuluy dibuang ka leuweung jauh ti karaton. Anjeunna ngan dibarengan ku hiji emban satia di leuweung nu peurih. Purbasari hirup dina gubuk leutik, tapi manehna tetap sabar jeung tawakal. Hiji poe datang hiji lutung nu buluna kasar pisan. Sato eta teh nyamperkeun jeung siga nu hayang jadi sobat. Lutung teh ngaranna lutung kasarung. Saenyana lutung kasarung lain lutung biasa. Anjeunna teh titisan dewa ti kayangan, namina Guru Minda. Anjeunna dikutuk ku Sunan Ambu jadi lutung sebab ngalanggar hiji aturan kayangan. Pikeun nebus kasalahanna, manehna kudu turun ka bumi jeung nulungan jalma nu bager hatena. Kisaprak eta, lutung kasarung sok ngajaga Purbasari, mere buah-buahan, ngalilipur nalika sedih, jeung ngajaga ti sato galak. Telila Purbararang ngadangu yen Purbasari masih hirup di leuweung kalawan Bagja. Sirikna tambah jadi, tuluy manehna nyieun akal pikeun ngelehkeun Purbasari ku cara ngadukeun kagelisan. Anjeunna ngutus emban ka leuweung mawa rupa-rupa pancen. Pancen kahiji saha nu rambutna leuwih panjang, manehna nu leuwih gelis. Purbararang geus ngurus rambutna ku minyak nu paling mahal, tapi lutung kasarung mere Purbasari rambut panjang ti kayangan. Pas diukur, rambut Purbasari ngageol nepi ka taneuh, jauh leuwih panjang ti Purbararang. Purbararang eleh. Pancen kadua saha nu boga tunangan leuwih kasep, manehna nu meunang. Purbararang mawa putra ti karajaan tetangga nu kasep, sedangkan Purbasari ceurik sebab manehna teu boga tunangan ngan boga lutung. Ngadangu eta, lutung kasarung menta dihijikeun ka talaga. Telila kaluar ti cai hiji pangeran kasep nu cahayana manteng, nyaeta Guru Minda nu geus leupas ti kutukan. Purbasari boga tunangan nu leuwih kasep. Purbararang eleh deui. Pancen katilu ngadu kasep tunangan dihareupeun raja jeung rakyat. Pas Guru Minda nembongan wujud aslina, sakabeh jalma kagum. Cahaya wibawana matak saha bae tunduk. Raja tuluy sadar yen anjeunna geus salah. Purbasari teu tela putri nu bager tur pantes jadi ratu. Akhirna Purbararang ngaku kasalahanna jeung meunang hukuman. Raja menta hampura ka Purbasari, Purbasari ngahampura sadayana. Tuluy Purbasari kawin jeung Guru Minda serta diangkat jadi ratu di Pasir Batang. Marentahna adil, nagara gemah ripah loh jinawi. Mung sakieu anu kapihatur ti abdi, mugia masing ageng manfaat jang sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nami Abdi Rangga. Abdi bade nugaskeun ujian praktek bahasa Sunda. Bade wawancara nu nuju ngorek. Abdi atos kapanggih anu nuju ngorek. Ayo wawancara. Bade naon? Bade ngorek, Kak. Atos menang sabaraha? Teu acara. Biasana ke ngorek keun jam baraha? Keun jam 5:30 sore. Biasa masuk menang sabaraha? 5 siki. Oh. Ayeuna uye atau lanjut, Lanjut lah. Ngurek sareng saha? Rencangan si Sandi.
Ditulin encangana. nya Nu nya. Alhamdulillah abdi atas wawancara nu nuju ngeureuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Abdi Lukiran Bani di kelas 8B. Dinten ayeuna abdi bade dipiwarang nyen video praktek basuna anu dipiwarang Pak Haji Opik anu ngajelaskeun naon ari biantara teh. Dina kesempatan ieu sim kuring bade nyereskeun kebersihan teh kacida pentingna pikeun kahirupan urang sapopoe. Lingkungan anu bersih bakal ngajadikeun urang sehat sareng betah. Kusabab eta hayu urang sadayana ngajaga kebersihan. Sepertos micin runta dina tempatna sareng rajin bebersih boh di sakola boh di imah. Mugi urang sadayana tiasa ngalaksanakeun dina kahirupan sapopoe. Sakitu nu tiasa disampaikeun. Hapunten upami aya kelopatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.